ka manehna beak sagala-galana ti awi calana mun kapepet jeung eusina. Asik, mantap. Satu belahnya. Ah, itu benar imah tukang cukur teh. Iya, sebenarnya bisa benar. Kering rarik iya, kering lah. Ah, itu bener imah. Bisa nyukur tuh sih. Saeutik eta kasopak tadi teh dek icing dahuluna jeung jok wae. Ah, itu bisa ngomong atuh. Kering lah ya. Kumis urang begini. Tek eta tadi. Urang pan teu ngomong kumis. Buset deh. Entong dipotong. Pohon dari bat tadi ah. Aduh, ieu mah. Aing ngomong teu bisa mah ngomong, terus sowan dicukur. Cukur wae presiden cukur turun jadi. Nah, ya angkat lombok. Yuk, supaya naon dia? Daya anyar. Base biasa. Tegarina kamu. Aing mah. Nah, kesal-kesal teh mah aing kieu ya atuh, set dah. Ya saya masuk tah. Buru, aing base ye. Ah, harus kieu. Geus saya buru lah. Aing kumis beak ieu. Beak. Geus saya buru tah. Cukur ayeuna bari mandi. Mandi kan? Dengan digoreng deui. Gas ya. Gas sip. Sawios anak yang pamajikan daek sare dikontrakan. Sasin nelpon. Oh, wak. Halo. Halo, Wak. Wak di mana, Wak? Urang aya di base camp biasa, Wak. Oh, nyantos Wak urang arek kadinya, Wak. Oh, Wak. Buru ditunggu ka dieu ayeuna keneh, nya. Oke, OTW. Heeh, love you. Hey. Gua rila ah. Kayak naon sih Uat nya? Gelo anjing. Lo gelo teh. Lu menang hidup aing motor duh. Lihat nih. Aing. Duh. Jangan ah. Dasar lu gelo teh cager. Aing. Jelema nih euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Wa mah kitu wae ah, hayang heureuy Wa carita nama. Kumaha geuning leumpang ka dieu? Tadi arek nabrak nu gelo motor nanti kucas modar. Oh. Nu gelo. Di mana? Di Jalan Niti. Kurang ada tadi teh. Tah eta kedeung ciri-cirina nu gelona kumaha emang? Masih budak. Bukna panjang, Pak. Gondrong lah bukna. Eta kurang dikucas puset buat penulungan pisan. Ampun. Kelak. Asaan mah eta? Oko ciri-ciri jelema gelo anu harita kabur teh da. Kata teh apal. Harita urang jeung babaturan urang anu pura-pura jadi dukun. Arek nipu anu kumis teh jebag teh. Kanyahoan aing euy. Kanyahoan? Heeh. Ayeuna di mana nu gelona? Teuing da urang tuh minta tulung oge. Da dasar nu gelo teh cager. Minta tulung kalaka lompat ka mana mah. Aing rada lieur ngaranna ge nu gelo mah nya teu cager atuh sia.
Ngeus urang teh yuk. Ayo pakai motor saha urang motor itu pae. Gendek ajeun aing nginjem anu saha we urang cokot. Minjem. Heeh. Nya, urang agipkeun ka Bahaji aing ngadenge mah lamun beunang eta nu gelo teh bakalan mere hadiah ka urang. Di kuliah. Heeh. Et nya Jangan gantian itu motor pae. nya eta ayo. Iya. Ayo. Et deh. Tudung HP aing tinggalin. Situ. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Geus kurang wae. Oh. Oh. Siap. Yo Pak Haji, jalan sih Pak Haji. Sok silakan dia. Yo kan. Dia tuh benar ya si Iwan. Dia Pak Haji punya sih. Pak Haji si Iwan aja. Oh si Iwan ieu mah. Nya entos urang mau lila-lila nya. Udah nungguan wae tuh. Oh diharap. Oh siap. Tenang ke, aing mah suka siap. Tinggalkan motor itu. Oh geus ya, Nya. Cicing mana? Bisa kebeli nomor teh. Lagi bawa kok aing mah. Geus Pak. Cicing sia. Cicing. Oh, aduh barang cicing sing sampai cager. Sabarnya, sabar. Mana sih mana itu tuh diharap gini mah. Cicing. Assalamualaikum. Punten. Mangga. Punten, Mbah. Ya, mangga. Kali jang. Mama. Oh mama. Cicing mana teh? Ku andengkeun teh. Mbahnya, mana yang datang ke dia maksud jeung tujuanna. Mana mau nu geloknya ka dieu nya? Mohon, Mbah. Ieu puguh rencangan eta. Geus teu damang eta. Kos itu wae tuh. Oh sayangku. Ngan ieu budak yang cager apa yang nemen? Istri. Nah, nama cager gitu, Bang. Ieu budak teh kagelowan ieu. Cager bae we ieu budak. Nya ku, Bang. Bos terangan geuning ngawan geuning. Hebat, Bang. Nya, oh puguh cek rencangan ge. Ieu budak teh ngarebut pamajikan batur ieu. Tuh, wah bener cocok datang ke dia teh. Banyak ngawan ieu beres. Nya puguh kitu bah aku teh. Dina. Carita anak teh kitu. Kumaha tabak kira-kira? Babari aja Mbah mah yang cager babari. Ya mohon. Mbah mah biasa nyagerkeun. Tibang-tibang ku arek ku awewe mah. Kecil mah. Ya mohon. Ya pokoknya mah minta tolong Bang dia. Minta tolong ka Mbah kudu nantak datang ka dia saken sieuan rencangan. Di kos kieu nu kami gitu. Datang ka ditu ka dia angger kene we kos kieu stresna. Ya siap Bang. Mohon. Aku tambah cager.
Da tadina budaknya cager, ayeuna kudu cager deui. Ngan kade ieu budak kudu sering dinasihatkan ulah sok ngagoda pamajikan batur nya. Kade. Mohon bah siap mah. Gandeng. Dokter gandeng tuh. Wah, bah, ini kau orang bah. Oh, salah. Itu nu gelona. Salah bah, aduh. Sugan mbah teh maneh. Maneh kitu kan kelong Aduh, meunang. salah bah. Iya. Oh iya. Iya. Carana. Karena Iwan. Wah, dijampe. Salah nyampe tadi mah. Nya tenanan bah. Mbah salah nyampe. Cager sia. Oh, karena anu nyiliwuri nenek ieu budak aran si Iwan kudu kaluar. Ih, Mat. Mat. Siap. Dibawa si Iwan, dibawa Bawa kemana? ka ditu, bawa ka ditu. Ulah karunya ibu baturan. Aduh, Mat, kumaha saha ieu? Di saha? Kasurupan. Kasurupan saha ieu? Kasurupan Ustaz Asep. Oh, Ustaz Asep kene eta mah keur ngin podcast. Akhirnya itu. Ya kene wah. Asep. Ganti. Wah. Oh, iya. Iya saha emang iya saha sebenarnya saha? Hah? Aduh, itu. Saha? Dibawa si Iwan bukan mah. Iya, bawa ke mana saha ieu? Bawa ku si Iwan bukan. Iya saha ieu? Kasurupan. Kasurupan saha sebenarnya ieu teh? Kasurupan aya Ustaz Sandi. Ustaz. Oh, aya kene eta mah keur Aya kene? Supaya ngajian heuh. Hirup kene hirup. Tuh, ambil sanding mah aing. Aduh. Aduh, Bah. Kacau Bah gelona. Ini gelona asak, Bah. Lagi. Ya, sebenarnya saha ieu, euy. Ulah atuh itu baturan. Kemana? Hah? Kisah ieu. Kisah sebenarnya ieu saha? Wah, Bah. Terus lah. Tadina cager seperti biara. Kudu cager deui. Wan, di mana? Ya Iwan. Saya. Bayar. Wan. Pura-pura sih ya. Tadina. Ayah hiji malu dan wasebawa ujang sehingga ujang nepi ka gegeluan kos ieu pamikiran ujang kabur ke mana-mana. Alhamdulillah ku embah geus dirajah poe ieu detik ieu ujang cager seperti dihara di harinya. Di baju kemana baju orang mah? Ayan ke baju mah. Ya Iwan tadi kos kitu. Ya no. Ya geus ai geus cager mah syukur. Karunya gitu. Nuhun Bah. Bah, nuhun Bah. Kurang sabar Bah. Itu mbah nama. Nun mbah aduh ya Allah. Ya. Ya lamun aya nu kos kieu teh bawa bae ka embah ka dieu nya. Pasti Bah, pasti. Soal bangun sakti soalna. Geus nyaho. Beja kene ka batur-baturnya. Nya Bah. Lamun anu hayang cager ka dieu. Lamun nu hayang buhar mah tong ka dieu ka bank ka dieu. Bener Bah, bener. Mungkin paling abdi ka dieu deui Bah. Abdi ge aya gegerentos kitu. Balai non tatanya ka Abah lah gitu. Ayo dimaksud. Aya nu dimaksud. Ya mungkin Mbah tos nyaho gitu. Tos terang gitu. Mau jauh asana mah. Mau jauh ti awewe ieu mah. Mbah mah weruh sadurung winara. Oh gitu Bah. Ngartina Bah. Weruh sadurung winara teh nyaho saencan kajadian. Nyaho dan kejadian Mbah. Beres Bah. Naon anu dicita-citakeun anu dihayangan ujang mbah geus nyaho.
paham kan engke ade mun datang di gede mawa syarat nanya jadi bejaan kumbah syarat namanya Oh, nya siap, Bah. Lewat WA we, Bah. kayak iya juga ini kita di mandian ya Di mandian. di mandian seperti bihara-bihari Maka cai naon, Bah? nah iya cai kembang ke bawahnya cai kembang bawa pakai mandian ini budak Oh, iya ditandak. nah sana tadi itu Kurang ambil kasep ya, Bah. nah sampai ieu kayu tadi pakai mandi deui ya Oh, iya teh. pakai mandi deui Mandi ya, bawa jeung kendi-kendina Fokus kamu apa? ulah nah, pakai mandian ieu budak Nya mohon, Bah. nah, mudah-mudahan ieu budak geus dirajah ku Mbah mah ieu budak agus Mohon atuh, Bah. Yuk kumaha ieu, Bah? Kurang ya ruas, kurang ayam. Yuk kumaha maharap, Iya. Bah. Sabar kira-kira na. Mbah mah ngan saukur ngabantu nu penting budak cager ulah aing geus cager mah Mbah ge milu atoh milu bunga milu bangkep nya ayo sing cager sih seperti di hari-hari lamun aya nu perlu Mudah-mudahan, Mbah Bah. buka tempo pelang di hareup-nya baca we pelang mah di Nya hareup. tadi kita tos terang, Bah. pelang nanya Perang. terus gitu besok Ya, terus, Bah, nya. Mungkin paling ka dieu deui, Bah. mangga di atas tuh Mbah Ayo turun, Bah, nya. Kurang cager banyak. Ya. Ini tandak, Bah, berarti. canak-canak ieu canak Yes, Bah. Siap. oke Mohon bawaan. Satu mandinya, Bah. Banyak. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun, nuhun. Kumaha deui nya? Coba komen di handap.